Ini hawu ya, ciri khas. Nah iya saeng, sahabat galecok iya saeng namanya. Itu tapi segar gitu. Nah guys ini, nah ini lagi minum lahang, nah mantap lahang bumbulang ya, saringin. Iya rasana amis seger. Komo di saranganku hanetna di hawu itu alah, terus itu sangu akel, terus engke eutna lahang. Sok rek kurang kumaha tuh hirup di kampung. Matak tong hayo we di kota, bukan naon di kota kopi ge pahit, mending nu kieu lahang. Seger. Ieu mah ngajak rek penting oge, sok tingalikeun. Mantap. Nah, saya di gunung apa namanya itu? Gunung Sorok disuguhi air nira, air lahang ya. Air aren lamun di dia mah cai naonnya? Kawung. Coba rasanya. Soalnya kabita tadi ku ieu mi beureubeunta. Coba rasa. Sangat luar biasa, aduh. Nah ini asli air tinu tangkal guys. Batak tos batur mah ciu lah iya malah lahang, tapi lahang lah dililakeun menjadi ciu. Lahang dililakeun menjadi lieur sarua. Ini kekocakan sama bos Garpis ya, bos kulit main ke gunung ke sini. Jaraknya juga 1 hari perjalanan ke sini guys ya. Touring atau kan touring. Masyarakat hampir di pasang di Leopon di Bakupon di Hastung jangan datang di jangan kami kata ciu cuka lahang. cuka lahang. Yang mana itu komentar hasil gitu Masaknya. Ngemuncang mang. Oh, jadi arah fermentasi. Ciu lamun di itu. Di Indramayu mah ciu disebutna. Jantan udah komedi teh jadi lieur apanya? Pangintah dulu. Namanya buat mohon mah. Juga pernah. Kenapa kapal jadi dari kebon ya. Nah, ini khas di dia mah kieu ya hawu nya itu jarang hawu teh sahabat galecok, tapi masih kena hawu masih hawu saeng matak tong olo-olo ka urang Sunda mah. Lamun olo-olo ka urang Sunda ieu saeng bisa asup kana beteng. Bisa asup kana beteng gitu. Jadi saeng matak tong olo-olo ka urang Sunda mah. Tong loba nyarekan ka urang Sunda mah, balik carekan. Dikirim saeng kana beteng. Tapi hari geus minta hampura mah nya. Hampura we. Bae. Nya lain rek nangan musuhnya. Bae. Deukeurna, dan ngarasaeun. Ngan saeng mal balik deui tina beteng gitu. Mah hese tong balik. Hese da apal teh ngasupkeun unggul. Suka balik ke beteng mas aya eta. Kadang-kadang make GPS da teu apaleun alamat si saya eta teh. Teu apaleun. Kali ini teh bisa mah GPS juga sinyal keur halus meureun. GPS teh. Lamun malaikat ngirim rezeki moal salah alamat. Tapi lamun jin dititang ngirim saeng nya salah alamat malikeunana pohon. Ini dadakan cai tayangan batu mah. Kemarin batuan saya nanyakeun di Bandung hayang kawu. Bosen. Oh, di kulub. Oh, nogang ayam kampung di kulub cai ieu. Kokonengna. Palingan mah dasar. Aya kesian wah. Nya eta mah. Ieu cicing digaluk ieu. Nah, guys. Ya, terima kasih telah mengikuti di Galecok Channel. Bagi-baginya dari kejauhan ya, selamat menikmati cai lahang, guys ya. Atur nuhun sing sarehat sadayana nya wargi-wargi Galecok di mana ajana gitunya. Di Sabang sampai Merauke, luar negeri, dalam negeri. Sing sarehat sadayana si kagem milik.